ngaji dina jangjang malaikat, jelema balik haji diiring ku malaikat. Turutan kakak cicing jelema lempang ngaji dina jangjang malaikat, jelema balik haji diiring ku malaikat. Ulang ini sekali itu bisa kegawean baik dia. Jelema lempang ngaji dina jangjang malaikat, jelema balik haji diiring ku malaikat. Jelema lempang ngaji diiring ku pakai kayak dina jangjang makanya diiring sakaraha. Balik ade ya. Balik ade. Jelema rodatan fil jannah. Kata Syekh Sukti, barang siapa yang mendatangi satu tempat yang tempat itu dibacakan maulid Nabi, alhamdulillah orang tadi kantos macam maulid Situduror, semangat luar biasa, tanda kecintaan kurang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakon rodatan fil jannah. Kata Syekh Sukti, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taman surganya Allah. Amin ya rabbal. Berarti kita sekarang sedang memburu taman surga. Di annahu ma qasada dzalikal mawdi'a illa li mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diberikan taman surga? Karena kita datang ke tempat ini melainkan didorong rasa cinta kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kadang-kadang jamaah ada salah paham. Ustaz, gernaun budak, Ustaz, gernaun rajaban, Ustaz, gernaun jarah, kamar wali, Allah minggu bina. Ayo begitu. Ayo tadi sebelum ngacak-ngacak proyek kiai ya. Benar tak? Meninggal ngaji di majlis taklim, buku orang ada yang benana daripada di Cekanggung disewa sosis berpuluh nyewa susu bulu diayakeun usaha kurang ngayakeun maulid Nabi ya nangukeun maulid Nabi rojaban eusi nama ngaji-ngaji eusi nama ngaji-ngaji kene beda tempat beda oh, oke ya, baik kan? Beda tempat, beda ngaran, beda tempat. Tuh, tadi itu aja. Ngaran semangat. Lamun kurang ayahnya nyeroskeun bulu. Dina ini kurang ayah bulu, lamun eta bulu disimpan dina sinah disebutna. Rambut. Lamun eta bulu disimpan di hadapan taar disebutna. Halim. Lamun eta bulu disimpan di hadapan irung disebutna. Lamun eta bulu disimpan di hadapan bibir disebutna. Lamun eta bulu disimpan di hadapan pujol disebutna. Bulu bibir, bulu bitis. Jadi beda tempat, beda ngaran. Gitu kira mun urang maulid Nabi, gitu kira mun urang rojaban, sawah. Eusi mah ngaji-ngaji. Ini. Ngan istimewa ka eta dina ngaji. Luar biasa Pak. Lamun urang dina ngaji bahkan aya hiji jalma anu bebas tidak pertanyaan malaikat munkar nakir. Bedakeun tong kira-kira. Bedakeun tong. Mudah-mudahan aya salah satunya di urang. Anu bebas tidak pertanyaan malaikat munkar nakir. Dina hiji waktos malaikat munkar nakir naros kasih main. Makro buka budak tidur bukan polotan lain nggak jawab budak tidur benang penuh belum
dan malaikat nakir mana diuga ngahulang ketika malaikat munkar nakir dia bingung kan dia kumaha ieu ditanya mana buka tengah jawab tina gue ke sarwakir euy ditanya mana buka tengah jawab ya kudu kumaha ieu kudu disiksa urang musyawarah heula jeung Gusti Allah. Jeung eta malaikat munkar ente ka Gusti Allah. Bener. Malaikat nakir langsung laporan ka Gusti Allah. Gusti aya hiji jalma maut dikubur ditanya man buka kalaka bengong. Ditanya man nabi buka kalaka sudah tidur. Tengah jawab Gusti kudu dikumahakeun ieu jalma. Kudu dikumahakeun ieu jalma. Dir, kira-kira si Gusti Allah. Urang pariksa heula dipariksa bila bukurna. Oh, jadi ieu teh orang bangkong reang anu sok ngaji ka matis si naon? Burdah. Nah, anu sok ngaji teh burdah. Si horeng ieu ngaji pangharosna, ngaparkeun karpet pangheulana, masangkeun mik pangheulana, ngan lamun ustad ngaji teu asup hiji-hiji acan ilmuna. Mata wayah nakir bedakeun ka si munkar nu kieu mah ulah ditanya ka pirang moal bisaeun pek alungkeun langsung ka surga geunaheun teu geunaheun ngaji mah sok sanajan bolok sayanginan asup ka surga geunaheun teu kira-kira Pak geunaheun teu kira-kira mata kurang sok sanajan kasebutkeun jelema bodoh ngaji ulah ngaji ulah sebabna bodoh na urang asup ka surga tong meureun kita cara Imam Sibawi pasti taros maka buka kelakar ieu mana orang pinter masuk surga nu bodoh na asup usah tolak rajin ka manis taklim jalma lempang ngaji dina jam-jam malaikat jalma balik haji diiring ku malaikat turutan kakak jijik jalma lempang ngaji dina jam-jam malaikat jalma balik haji diiring ku malaikat ulang ini sekali itu bisa kegawen baik dong dia jalma lempang ngaji dina jam-jam malaikat jalma balik haji diiring ku malaikat jalma lempang ngaji diiring ku pakai air kita jam-jam makanya diiring sangat balik ada ya berkali jalma lempang ngaji dina jam-jam malaikat jalma balik haji diiring ku malaikat jalma lempang ngaji dina jam-jam malaikat jalma balik haji diiring ku malaikat sekali bisa apa kita beneran jauh kan baiklah jalma bener dia mah kebenaran berkata hiji dua tilu lempang ngaji dina jam-jam malaikat jalma balik haji diiring ku malaikat subhanallah jalma lempang ngaji dina jam-jam malaikat lamun urang ningali di sidang paripurna pas sidang DPR dan MPR tersedia kursi berbaris rapi akan menghadiri satu orang presiden yang akan pidato di depannya
ternyata diamparkeun karpet beureum kusabab ngamuliakeun presiden, bener teu? Arek naik kana podium. Ternyata urang jeung presiden mulia keneh urang ngaji sebab presiden mah ngasongkeun karpet beureum, urang mah malaikat yeuh. Bener teu? Mulia mana? Mulia urang jeung presiden mah ngasongkeun karpet beureum, urang mah dipajang ku malaikat. Terus jadi ulah mang-mang deui lamun urang rek ngaji ka majlis burdah. Sebab di mana-mana urang gempangna dipayang ku malaikat. Dipayang ku malaikat. Oh, aya jenderal berbintang, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 7, obat sakit kepala. Oh, melintas jalan. Nyinggir sia lurus. Kasisi sia angkot, nyingkir sia eta motor, malih dikawal. Ya karena saking ngamuliakeun anu berbintang, tapi aya mulia ngajenderal ku sabab bintangna, urang mulia ku sabab ngajina, dijingjing ku malah mulia mana jenderal di urang sok ngaji. Jadi ulah sok era-era lamun rek ngaji lempar insya Allah deui jelma lempar ngaji dina jangjang malaikat, jelma balik ngaji diiring ku malaikat, jelma balik umroh, jelma balik haji diiring ku malaikat, diiring ku malaikat. Mantap urang sok kaboro-boro, lain hayang tasbihna, lain hayang kurmana, lain hayang minyak semitna, lain hayang susurna, dan begitu padutna kayak kita dipake bener. Oh, pantul gue tasbih marahal, tasbih kok dipake itu. Kadang-kadang boleh Quran digantungkeun dina jendela. Bener teh? Tapi urang nyamperkeun jalma nu balik haji, jalma nu balik umroh hayang meunang berkah doana ti jalma nu balik haji. Nah sebabna digiringkeun ku malaikat, doana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mantap urang boga harta teh pake urang boga harta teh pake munggahan. Kenapa? Sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala lamun urang dina kaayaan beunghar poe ieu pek teu nejak acan teu boga niat-niat acan hayang berangkat umroh atau hajian hukumna dosa. Jelma lempang ngaji dina jangjang malaikat, jelma balik haji diiring ku malaikat. Luar biasa ibadah pageulah-geulahna iwati iman dina majlis ilmu. Sebab naon? Lamun ayeuna urang di majlis ilmu ngadangukeun pangaosan sabari ngarokok batal teu ngajina, sabari ngopi batal teu ngajina, sabari nyaneut batal teu ngajina. Teu ngeunah teu. Da ari pasen jamunan wacana. Aduh, cek pangaosan lamun aya teu ngarokok mah waktu cenah. Tapi benar tengah rokok, ayo dibarek euy batu ali nu buru-buruna. Ciri punya aswaja euy, aswaja sebab ayo Wahabi mah karena make dafari. Nah, dariana di karang rokok, bener teh. Tapi wayah pakai batu ali aya berarti aswaja. Kene. Teh reset ke kiri. Coba lamun urang kena sholat Allahu Akbar ulun ngopi batal teu? Allahu Akbar ngudud batal teu? Batal. Mata ka diuing mah diuing lamun imam masih kene ngarokok teu sah.
Bisa tegati. Duit, lamun imaman masih kena ngarokok, bisa. Paham tuh ya? Oh, sebab dan Allahu Akbar ngarokok batal. Benar tak? Allahu Akbar minum batal tak? Allahu Akbar tahan batal tak? Kalau sebab tak? Ayah ubudiyah luar biasa, pahalana gede, tapi enteng di bawahnya. Kamadis L. Di mana-mana dalam orang berangkat kamadis ilmu, lempangna ibadah, diukna, ngopina, ngarokok, nyangutna, nunutanana, cek saha. Tapi kan nunut ibadah. Luar biasa. Berarti orang menghadiri maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq, man antaqa dirhaman bi maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana rafiqi fil jannah. Kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang bersedekah 1 dirham saja buat maulid Nabi, kana rafiqi fil jannah, maka akan menjadi temanku di surga-Nya Allah. Oyong ke surga, oyong ke surga, oyong ke surga. Dia guru kaitkan maulid Nabi kupurilingan niat jamaah ke setiap imam. Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai naon jam, badai muludan. Di mana? Atau di Padis, mana di pasar? Manggil aja nak memanggil, manggil di luar sih teh. Proposal diriukan di awal ke akhir. Aisor teh 2000. Sekali lecek jam soek teh. Tinggal we hadir kana muludan dibawa di anak-anak 5. Geus katingali eta aku belasnya hadana kowe hiji. Sedangkeun mainna hadirna genepan. Ai sodako 2000. Jebol untung 1 Omong hayang asup ka surga sodako, omong hayang asup ka surga sodako, harga surga teh 2000. Omong hayang asup ka surga teh penjumaah kada kecek. Lamun kurang jumaatan aya kecek atau apa lewat orang masuk pura-pura sare. Lamun korok geus saya nakaran buta deui. Seger. Aya sakalina ngasupkeun 50.000. Kalau pasan eta bukan ditinggal ya satu. Baik dicoker euy. Aduh. Aya cek malaikat Ridwan. Aya kasupkeun ka surga tadinya. Cek malaikat Ridwan. Ka mana? Ka surga kalau pasan. Lupa tadi teh sudah 50.000 kalau pasan. Bener teh. Sok lamun urang aya ka surga, lamun urang dirasaku tina poe Jumaah aya 55.500 anu diasupkeun kana kolopak sabaraha. Eta surga teh sakitu geuninganan coy. Padahal lamun urang dibanding-banding Pak, urang aya kaboga 100.000, disodakokeun ka murid Nabi 10.000, nya sabaraha? Urang belajar matematika heula. Urang boga duit 100.000 disodakokeun kana maulid Nabi 10.000 ya sabaraha? 8. Tah ilmu matematika kalau pada yang dipakut dia. Urang boga duit 100 disodakokeun kana maulid Nabi 10 nya sabaraha? 10 nya sabaraha? Kilo kali 80. Nyesa 10. Naon sebabna Pak? Eta nu 10.000 bakal kapendak engking di alam barzah. Nu 10.000 bakal ngangkeun urang mentah jabatan Siratal Mustaqim. Nu 10.000 bakal urang ngalangkungan ayeuna hisabati Allah Subhanahu wa taala. Nu 10.000 bakal ngasupkeun urang ka surgana Allah. Maka satu permintaan
Aya hiji jamak maut, geus kalaman siksa ka kuburan, geus kalaman koek ka kuburan, geus kalaman malaikat munkar nakir anu dipengkakan sakur hiji. Gusti, lamun abdi pasieun kasempatan, budak deui ka alam dunia, 1 detik saja. Lain abdi hayang salat, lain abdi hayang ngaji, lain abdi hayang puasa, tapi abdi hayang sedekah. Mantak sedekah teh mumpung hirup. Terus Pak, terus kira-kira hayang jadi batur Abu Bakar ke surga? Hayang teh pengorbanan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten nasi kuning geus barakan ngalaman maulid. Maulid pas barakali. Ai maulid teh bulan hah? Bulan Maulid. Tahunna tahun aja. Tahun aja. Kerja terus. Ai tahun teh sabaraha hiji? Tuh 15. Kayak urang. Ai tahun aya sabaraha hiji? Nah, barakan mau ya. Hah? Tahun sabaraha hiji? Aya doh. Masa hijau hid, hari bulan mulut termasuk pada tahun naon? Tahun hijriah, lamun bapak ningali kana kalender aya teh bulan mulut. Aya toh bulan naon? Bulan. Aya tahun baru Islam, teu ana ngecak kana bulan naon? Bulan osok rame. Osok diramekeun. Osok diramekeun. Tapi lamun tahun baru Masehi perkasa diberi mengjuta-juta diberduk-berduk di atas panggung. Ingat minta bulan Muharram kurang ngahuduk we. Terus cik pos Muharram bulan naon? Hah? Pos Muharram pos Sabar tas yang mulut dewa tos Muharram Sapar tos Sabar tuh mulut tinggal di kamar kalender ayat ke mulut ayat Rabiul tos Rabiul Awal tos Rabiul Akhir tos Jumadi Awal tos Jumadi Akhir tos Rajab wah ya ayat masuk sunatan rawahi ayat eta ayat sak no sahabat to sahabat ke urang ngaji kieu ngaranna jadi tertimu kieu to sahabat tos Ramadan ada lebaran to Syawal Jul tos Jul kok dah Jul cing urang make seutik Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Saban Ramadan Syawal Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itulah nama bulan tahun Hijriyah. Hayo, tuntas. Beda. 1, 2, 3. Sekali. Nggak bisa dibalik dong. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Saban Ramadan Syawal Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itulah nama
nama bulan tahun Hijriyah. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, kita dulu pada itu kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Idul Adha, bulan Hijriyah. Dia lamun ditanya ku ieu lain tah. Naon hasil ngaji eta keuleukeun ya. Ternyata lahirnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriyah Ali Masyahid. Nah, Masyahidna Pan Ali Hijriyah nama Rabiul Awal tanggal 12 Ali Masyahidna April tanggal 27. Kayak bahas Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad Arab Quraisy Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah Dikabadeuna Islam tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahunna 500 sareng sariti Siti Aminah Wakas babar Tinggal cahya di bumina babar kaya orang berkengeng sodalir kengeng serta harus sesengitan untuk bisa ke sekolah agama berarti wih apal etak usah sekolah agama kaula apal ken ngaji pakai cempor ujian anak etak Gusti urang sare tapi kain apal ken ternyata Kanjeng Nabi dilahirkeun na bulan Rabiul tanggal 12 tahun sama Hijriah tahun gajah tahun gajah dinten di Mekah. Eta Maulid Nabi Pak. Tapi saat acan Kanjeng Nabi dilahirkan ke alam dunia, syariatna Kanjeng Nabi diciptakan pangakhirna para nabi, pangakhirna para utusan, khotamin nabiin, khotamin mursalin, panuntungan para nabi, panuntungan para utusan. Tapi hakikatna Kanjeng Nabi diciptakan paling awal. Naon sebabna? Nonongurna Kanjeng Nabi Muhammad. Bina hadis suci laulaka wa ma khalaqtu aku. Ya Gusti Allah lamun menciptakeun anjeun he Muhammad
kami wanitakeun alam semesta, kami wanitakeun alam dunia. Naon sebabna? Sebab ayeuna diciptakeun anak langit jeung bumi tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Diciptakeun darat Kangjeng lautan tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Diciptakeun malaikat jeung jin tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan urang sebagai manusia diciptakeun tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Awalna Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah, Nabi Adam nangtung ajeun, eta Nabi Adam nangtung. Aya nangtung eta Nabi Adam sadayana malaikat langsung kapangkeun Nabi Adam baris. Ieu malaikat ngarangtung di tukangeun Kangjeng Nabi Adam. Kan Nabi Adam aneh. Gusti, kunaon ieu malaikat make narangtung baris di tukangeun abdi Gusti? Umatur Gusti Allah, Nabi Adam, kusabab ieu malaikat baris narangtung di tukangeun ajeun kabeh, kusabab dina tanggung ajeun aya cahayana Kangjeng Nabi. Eta Nabi Adam panasaran Gusti, coba abdi ngarah teu panasaran. Pindah ke eta nurna Nabi Muhammad teh ka payungan abdi Gusti. Heuh, cek Gusti Allah, dipindah ke Gusti Allah kana tarangna Kangjeng Nabi Adam. Pas dipindah ke kana tarangna, eta malaikat otomatis langsung secara gratis pindah ka payun Nabi Adam alaihissalam ngabalis kasih ku pesorana ku nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kata Nabi Adam panasaran kana Gusti, coba hoyong ningali nurna Nabi Muhammad teh sapertos kumaha Gusti? Heuh ku kami. Ayeuna dipindahkeun deui kana curugna Kangjeng Nabi Adam. Tos ditinggalikeun kana curugna Kangjeng Nabi ditetep ku Kangjeng Adam. Langsung Nabi Adam berubah menjadi kasek 100%. Mantap, lamun urang hayang kasek. Lamun urang hayang kasek, teu kudu make pemutih. Komo make detin. Lobakeun mata sok. Sebab nurna Kangjeng Nabi Muhammad bakal ngarobah diri urang jadi kasek. Teu cahaya teh bapak. Pakai jiwa di Habib. Beda. Maka tadi Win nanya, ya dah masalah. Masa beda itu bapak. Luar biasa. Cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaenan diciptakeun Siti Hawa, dialihkeun cahaya Kangjeng Nabi Muhammad kana ka Siti Hawa. Pas diciptakeun ka Siti Hawa, kata Siti Hawa dia disawati-wati indah kabina-bina ditinggali dingin lagi di tukang lenjang harusnya saking pukelis Kak Siti Hawa luar biasa usaha katempelan Nabi sallallahu. Santosna Nabi Adam sareng Siti Hawa nikah terus dialihkeun deui cahaya Nabi Muhammad ka Nabi alaihissalam dialihkeun deui terus ka para nabi tapi kan Nabi Nuh menang dina peperangan anak usaha Aisyah anak Kangjeng Nabi Muhammad tapi kan Nabi Ibrahim sareng dina aya dudukan anak Raja Nabi, usaha ayat cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi kan ngalih deui terakhir ka Sayyid Abu Dhu. Ramana Kangjeng. Sayyid Abu Dhu luar biasa ganteng nabi-nabi, tapi ka sapatan pahlawan karo kudus. Kapan itu? Kapan itu? Ieu Sayyid Abu Dhu sakit ganteng. Mekah hayang diikat Sayyid Abu. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu adil. Sebab ia aya nurna Nabi Muhammad luar biasa cahayanya. Dibakal jadi nabi, dibakal jadi utusan Allah. Maka disayangi dari Sayyid Abdullah jodohna luar biasa Dewi Ami. Saparantos nangadangu eta ayeuna parawan kota Mekah bahwa Sayyid Abdullah bernikah dengan Dewi Aminah. Langsung tarangin apa? Kurang kali saya bisa. Kurang kami mas lepol sekalinya. Kurang mas mengatakan cinta dia. Ditolak saya tetap. Oh, ibu perempuan menggila-gila. Oh, 1 tahun 2 tahun sampai 8 tahun hari kami pun patut. Aduh jahil lagi. Pakai tarokan kok. Sebenarnya dia harusnya aku yang di sana dampingimu bukanlah dia.
tapi itu dari HP no. Pembahasan orang itu ternyata orang mati sangat kayak aku no. Ya,